Nah, ieu bahasan ayeuna urang ngabahas tentang bahasan alif. Nya alif huruf hijaiyah nomor kahiji alif. Tah. Alif ceuk dina kitab Qaulus Sadid, nya referensina aya dina kitab Qaulus Sadid. Penjelasan tentang alif, bahwa alif itu kabagi menjadi dua bagian. Aya alif yang disebut alif layyinah, aya alif nu disebutkeun alif ya bisa. Kahiji naon sih alif layyinah? Alif layyinah mah nyata wa al alifu taqbalul madi wal lini. Nyata alif anu narima hukuman mad jeung lin. Jadi ieu mah anu narima hukuman mad jeung lin. Ya, kumaha maksudna anu narima hukuman mad jeung lin teh? Contoh seperti kola. Pan santos kok teh aya alif nu nantung tah. Antara kok jeung lam teh aya nu nantung, anu nantung di dieu teh alif. Ya, sabab ieu alif di dieu teh termasuk kana hukuman mad tabi'i cirina alif paeh tumiba sabada baris aya alif tumiba sabada baris jabar. Ya, anu narima kana hukuman mad jeung lin. Contoh ieu dimajaa. Nah, antara mim jeung jim teh aya alif. Tah anu nantung ieu teh disebut alif. Sabab ieu narima kana hukuman mad jeung hamzah atawa alladzi la taqbalul harokat. Nya ari ngaran alif mah bisa oge ngaran teh la taqbalul harokat. Nah, rek harakat jabar, rek harakat jr, rek harakat domah. Nah, ieu mah alif layyinah mah nyata anu teu narima kana baris. Dalam arti aya dina hukuman mad disebut alif layyinah. Apa? Kedua aya alif ya bisa. Naon alif ya bisa? Alif ya bisa mah al alifu la taqbalul madi wal lini. Nyata alif anu teu narima kana hukuman mad jeung lin. Jadi sabalikna tina ieu nya ari alif layyinah mah taqbalul harokat, ari ieu mah nya taqbalul harokat. Nya alladzi taqbalul harokat. Nah, alif ya bisa. Contoh seperti alladzina, padina alladzina jadi supaya alifan. Ketika dimimitian deui dina kalimat alladzina dieu alifna sok di barisan. Alladzina. Ieu teh alladzina teh alif ngan alifna alif ya bisa. Alif nu narima baris. Aya di al-haqqah. Ieu alif teh narima baris. Nah, ieu disebut alif ngan alifna ya bisa. Al-haqqah. Ieu mah hamzahna hamzah wasol lah kayak teh alladzina. Lamun dina alif mah disebut alif ya bisa kemalika kieu mah. Ya, alif anu narima baris ketika aya dina hamzah wasol. Al-haqqah in kuntum tuh. Ya, daek dina hamzah koto sarua deui alif berarti alif ya bisa. Ya, sabab dari baris, daek baris jabar, baris jr. Ya, ieu teh disebut ditulis nama nantung ngan aya di barisan eta alif ya bisa taqbalul harokat narima kana baris atawa al alif buka taqbalul madi wal lini. Ya, terus afif fahimtum. Nah, udah apalah. Jadi alif layyinah yang alif ya bisa. Pasti iya bakal benak kurang dengan Al-Qur'an seperti itu. Ya.